Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu punten ngawagal nyuwunkeun waktosna simkuring sapara kanca aya pancen bahasa Sunda ngeunaan wawancara dupi ibu tiasa janten narasumberna Enggak Sayogi. dikawitannya ibu. Enggak. Tos sabaraha taun ibu ngaulang di SMA 2? Ibu ngaulang di SMA 2 tahun 2007. Janten dugi kadanget ieu panginten tos hampir 10 tahun di SMA 2. Upami kitu motivasi ibu janten guru utamina janten guru biologi teh naon? Utang tos motivasi mah panginten nu kahijina tos ti kapungkur. Pami ditaros ti kahoyong janten naon ti waktu SMP kene hoyong janten guru gitu nya. No, eta motivasina. Kedua nuju sekolah SMA karosan jurusan teh aya 4. Fisika, biologi, sosial sareng budaya. Kumargi ka fisika mah harita teh rada sesah lebetna. Ibu lebet ka jurusan biologinya. Akhirna pami janten guru maknya jantan guru anu ente sesuai sarang jurusan atau saya jantan guru biologi gitu kan dugi ka antukna teras dugi ti kawitan keluar SMA tahun 88 kuliah lulus tahun 82 tahun 84 diangkat dugi kadanget ieu jantan ngajar biologi. Kumaha tanggapan ibu perkawis peserta didik anu nganggep yen pangajar biologi teh sesah? Terus wios-wios sih salah nama wios wae pada dianggap susah, pada dianggap gampil mung pami misalna ayeuna naon anu janten sesah dina mata pelajaran biologi biasana teh katingalina mah tina perkawis hafalan. Tina perkawis hafalan murang kalina peserta didik lami-lami ngaraos seueur teuing materi nu kedah diapalkeun teh gitu. Janten ditinggal nama ka dieu dina teh kedah dipasihan cara-cara supados tiasa gampil dina ngatik pelajaran biologi gitu. Nu tangtos pami tahun ayeuna katingalina peserta UNBK, ayeuna kan UNBK dirobih tah anu ngiring atau berminat kanggo ujian mata pelajaran biologi teh langkung tidak 80%. Berarti di antawis mata pelajaran peminatan paling seueur ngaraos tiasa murang kalihna atau peserta didikna berarti mata pelajaran biologi. Upami metode anu sok diangge ku ibu dina ngaulang kamurang kalih teh metode anu kumaha? Samentawis ieu mah rupina nu paling gampil tiasa diikuti ku murang kali tanapi bahasa keren nama efektif metodena diskusi. Janten aya interaksi langsung antawis peserta didik sareng pengajar sebagai istilah nama fasilitator anu tiasa aya umpan balik saling ngabagi pengetahuan pada tiasa guru ka peserta didik ka guru oge sami-sami jadi teman atanapi rerencangan diajar gitu. Kinten-kinten aya hambatan teu dina salami ibu ngaulang pami aya naon wae eta teh? Nu tangtos mata pelajaran anak seueur teuing surupina mah janten keluhan teh ti para siswa teh aduh mata pelajaran ti janten teu tiasa fokus. Ayeuna ku dirobihna mata pelajaran anu tiasa dicatak dina UN eta angin segar lah kanggo para peserta didik supados teu berat teuing dina mayunan ujian. Anu kadua dina waktos diajar anu sakitu panjangna aya rasa hoream, terus rasa bosan panginten di peserta didik. Teras materi janten mata pelajaran seueur materi oge dianggap seueur ku para peserta didik teh. Ari motivasi mah katingalina sae, tapi kumargi hal-hal eta janten kapahung gitu anu tos motivasi saya teh ku halangan-halangan seperti itu hasilnya kadang-kadang tidak sapertos anu dipikahoyong. Kumaha tanggapan ibu perkawis sistem pembelajaran ayeuna anu nerapkeun sakola dugi ka seunteun teras mung 5 dinten?
Selarus nama kan waktos diajar nama sami mung waktu istirahat jantan langkung panjang gitu. Salaku pangajar mah teu aya hambatan plus nama sapa godos wae kumaha oge. Nanging panginten paminingali mah waktos diajar panjang jantan capekna nyakali gitu. Tapi istirahatna oge dipasti rada panjang 2 dinten. Teh masalah bagi kanggo ibu pribadi mah soalna katingalina teu aya perpanjangan waktos nu aya waktos anu kedahna 6 dinten dianggo 5 dinten masa istirahatna langkung seueur. Kumaha kesan sareng pesan ibu salami ibu ngaulang di SMA 2? Khususna kanggo siswa 11 IPA 7 anu ku ibu janten kebanggaan gitunya kalau ibu tiasa ngajar di IPA 7. Urang sasarengan selama setahun ayeuna katingalina teh dina proses belajar dina proses pembelajaran kadayana semangat gitu kan, keras di pasihan tugas eta mah indikator utama lah nya, pasihan tugas tepat waktu. Ya pamidina perjalanannya waktu aya anu resep kan eta mah namina ge selera masing-masingnya. Secara umum kanggo siswa SMA 2 ibu alhamdulillah biasa ngajar di dieu, siswa-siswana selalu dalam keadaan yang semangat teras gitu kan, hasilnya selalu memuaskan. Sareng di antara 4 mata pelajaran alhamdulillah biologi mah selalu peringkatna teh baik gitu. B, janten kebanggaan kanggo para guru ngajar di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Pertarosan para sasrengse ibu hatur nuhun kana waktosna, punten anu kasuhun bilih aya pertarosan anu kirang merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapatu anu nomor hiji di kancah dunia, sapatu anu eueuh tandinganana deui di dunia, sapatu ieu anu matak kajongan jiga kecepatan kilat, sapatu ieu anu matak skill jiga pemain bintang. Spets Matalesa, sepatu orang Sunda.